Amanda di kelompok 2 abdi sareng rencangan ka dieu teh bade ngawawancara salah sahiji tukang rias di kota Subang. Saha nami Om teh? Nami Ati Nujaya Saputra, Ari padamelan Om teh janten naon? tukang rias pengantin. Kunaon Om janten tukang rias? Sebab abdi resep janten hobi. Ti iraha ari Om teh janten tukang rias. Di tahun 2015 Ari Om diajar ngarias di mana? di Jakarta, tempatnya di sareng rerencangan Ipa Gunawan. Kumaha carana Om teh ngembangkeun usaha Om? Carana lewat sosial media, contohna Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nya hatur nuhun Om. Sami-sami. Kok deket-deketin belum banget? Iya, Bi. Indo Salon ada WhatsApp. Ari padamelan Om teh janten jadi naon? Tukang rias pengantin. Oh, Kaku amat ya. Kaku amat ya. saha nami Om teh? Nami saya